Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Wilujeng wengi ka para wargi kaum dangu sadaya. Wilujeng patepang dari sareng balai hideng de channel. Alhamdulillah dina siang tadi urang teh kaguyurnya ku hujan anu lumayan gede. Lumayan tiris deh gitu. Malah duge ka wayah kieu aya sababaraha tempat anu listrikna parem. Mungkin meureun akibat tina cuaca anu teu memungkinkan, akhirna pihak di urusan listriknya eta PLN kapaksa kudu mareuman heula samentawis gitu. Tahrupina kanggo para wargi sadaya anu nuju listrikna teu aya setruman, nuju dipareman heula ku pihak PLN. Mugi tiasa ngamaklum kumargi jalaran pangintennya aya hiji dua hal anu sehingga listrikna kudu dipareman heula gitu, daripada engke meureun ngabelduk teh naon teh dina dapurna gitu, langkung sae meureun parem samentawis gitu. Mugi janten maklum. Tak kanggo dina wengi ayeuna sim kuring bade ngadongeng. Mung ieu dongeng sanes dongeng sasakala. Mung ieu dongeng obrolan antawis anu gelo sareng dokter gitu. Dupi dina judulna kuring di judulan sabab-sabab jadi gelo. Kumaha wae ieu caritana atanapi obrolan dokter sareng pasien, nepikeun ka judulna sabab-sabab jadi gelo. Sumangga wilujeng ngadangukeun. Kacaritakeun dina hiji poe aya hiji dokter, aya saurang dokter anu kasumpingan tamu atanapi pasien rada-rada gitu. Tuka ieu rada-rada kumaha ieu teh gitu. Jadi mungkin gelo apa kumaha gitu. Tah antawis aranjeuna duaan aya carita atanapi obrolan kieu. Cek dokter, kumaha caritana anjeun bisa jadi gelo? Tah, pasien nyarios ngawaler dokter. Mimitina mah tina masalah duduluran kula wargi dok. Dokter ngajawab deui hubungan kula dokter nanya deui hubungan kula wargi kumaha sok jentrekeun atuh. Cek pasien ngajelaskeun basa tahun nu kamari abdi kawin jeung janda boga anak hiji awewe umurna 20 tahun. Terus bapak urang anu duda ngarayu anak tere urang. Akhirna anak tere urang kawin jeung bapak urang. Tah eta artina anak tere urang jadi indung tere urang meureun jeung bapak urang jadi menantu urang. Ngadangu caritaan kitu, dokter hulang-hulang bari nepak sirah. Terus si pasien teh ngomong deui, geus 2 tahun pamajikan urang ngalahirkeun budak awewe. Tah dok,
otomatis eta budak teh jadi adi indung tere urang beureun. Eta budak pan nyebutna bapak ka urang, berarti urang oge bisa jebut bibi ka eta budak. Dokter lieur deui wae. Si pasien terus ngomong deui, tahun hareupna anak tere urang jeung bapak urang boga budak. Eta artina budak teh jadi adi tere urang. Tapi eta budak oge kudu nyebut aki ka urang. Kitu dok, bener teu? Dokter beuki lieur. Tah, ceuk pasien. Jadi dina waktu nu sarua pamajikan urang nyaeta indung tere urang sakaligus nini ti budak urang salaku salaki ti pamajikan urang nyaeta aki ti budak urang. Bener teu dok? Dokter muringis nyeklan sirah bari godeg-godeg. Terus pasien nyarios deui. Kitu caritana dok, otak urang jeung sirah meuni asa ngebledug dok, mikiran hubungan keluarga urang nu akhirna urang jadi gelo jika kieu dok. Dokter akhirna lieur, bari jeung lieur ge kapaksa seuri. Urang oge bisa jadi ngilu gelo atuh ari kieu carana mah. Termasuk anu ngadangukeun oge jigana lieur pikiran maneh jeung urang. Dokter lila-lila puyeng diuk dina bangku terus kapiuhan. Anu pasena nyaeta jadi lieur. Akhirna molohok ngomong sorangan. Tah kitu panginten carita sabab-sabab jadi gelo. Jadi aya kemungkinan ieu pasien cager, dokterna jadi gelo. Apa teuing gelo duanana gitu. Tapi mudah-mudahan anu ngadangkeun mah entong gitu. Da kuring oge lieur sabenerna ieu teh. Tah kitu caritana. Rupina carita tina dongeng anu judulna sabab-sabab jadi gelo. Mudah-mudahan sih jadi hiburan dina wengi ieu sing jadi naon namina ya pokoknya mah hiburan lah gitu. Nu penting mah ulah nepi ka muruku sunu gitu nya. Nu penting mah sing jadi naon bahan gogonjakan atau nepi bahan naon namina guyonan lah ke urang gitu. Mudah-mudahan yuas teu aya pulunganna oge, nu penting urang bisa hiburan gitu dina wengi. Tak kitu rupina sateu acana amit mungkur sim kuring nyuhunkeun dihapunten bobil aya kecap saur atanapi kata-kata dina urusan dongeng ieu ngajantenkeun para wargi kaum dangu sadaya raket manah hapunten anu kapihatur sim kuring nada amit mungkur wilujeng ngajalankeun ibadah saum anu ka-20 dina dinten enjing. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun.